teh di kampung apa namanya? Saapan, Iya, termasuk desa Kalipakuan, kecamatan Berlimangan, Berlimangan. Iya, ini di suasana pernikahan ya, Neng. Ini bersama Neng siapa? Jilpa. Iya, Neng siapa? Ucapan doa dong buat pengantin. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga cepat-cepat dapat Omongan amin amin ya robbal alamin. Siapa tuh nun tetenya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini bisa berjumpa kembali dengan Kang Barok Official, sahabat ya. Di sini saya akan meliput suasana pernikahan adat Sunda di Kampung Saapan ya sahabat, berkolaborasi bersama Perbuga Channel juga sahabat ya. Dan ini jalur rombongan pengantin akan melewati jalur sini ya. Oke. Dan seperti apa keseruannya sahabat ya, simak terus video ini. Aku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nuker hanet moyan panon poe moncorong ti belah wetan. Jajaknya juga sangat banyak sahabat ya, meriah ini saudara tetangga kerabat ya ikut jajak. Curcor caing anu heran kasorenakeun Biar sekali ini ya, berapa mobil yang jajak. riring urang ti lemburan. Mantap. Jadi dinya Perjalanan sahabat ya. lembur kuring tempat endah paninengan. Oke, seperti apa keseruannya sahabat ya, kita lanjut Lembur matu di perjalanan. balikan lembur pamidangan. Nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asih pangancikan matak betah turtu manina tah didinya lembur kuring. Ayaku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nuker hanet moyan panon poe moncorong ti belah wetan. Sawah anu ngeklak mata kuas anu ningal curcor cain anu heran kasorenakeun tonggeret
Siap kadengen nembang marengan hari ring urang ti lemburan. Nyadi dinya pisan lembur kuring tempat Ibu itu rombongan pengantin di kampung mana? paninengan Bunisari. lembur matu pangbalikan lembur pamidangan. Nyadi Ini rombongan pengantin dari Bunisari sahabat ya, Limbangan yang nikah Adiansah. asih pangancikan matak betah turtu manina tah didinya lembur kuring tah didinya lembur kuring. Wilujeng singkat calon pengantin dewasa para rombongan selama di jalan ini ke tempat-tempat posisi. Mangga teras maju. Aturan Wilujeng Suping ka sadayana kulawargi tamu rombongan di Limbangan mangga supados tiasa linggih dina tempat anu parantos disayogikeun.
Mangga ieu palih payun aya keneh. Anu kahiji pembukaan acara anu kaduana, anu kalima acara pokok walimatul nikah, acara anu kagendepna doa sareng anu katujuh tutup kitu kangen. Mangga urang sami-sami urang ciki hiji acara kalayan mudah-mudahan aya dina kalancaran sagala rutina kalayan. Di sini juga ya di Kampung Saapan, alhamdulillah masih terasa sejuk dan indah sahabat ya. Ini suasana pernikahan di Kampung Saapan, Desa Galeh Pakuan ya, Kecamatan Blubur Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia sahabat ya. Tuh. Di sini masih sejuk, masih banyak tanam-tanaman ya deh. Ini suasana perkampungannya ya. Dana sadaya kita tahu anu khusus. Tengah bu, di tengah, di tengah. Mangga ditapi. Di amankeun mangga. Mana pagar ayu teh? Gunukeun di dieu. Dipapaikan Sambil ngantosan oke diestafetkan ibu. ya acara setecan THC aku simkuring aturan ke petugas di kantor urusan agama Blubur Limbangan upami atas ayah di lokasi mangga dihaturkeun ini bagi acara walimatul nikah baris dilaksanakan ieu sarengsena cacandakan di Pasifik. Anu baris jantan wali nikah wali nyata ramaku anjeun rama tegas Bapak Yanto saksi supados dipersiapkan ti calon pengantin palgat sareng pengantin istri. Acara walimatul nikah baru dilaksanakan di Payun.
Punten ieu kumargi ngarahna henteu ka kiblat meja supados digilirkeun majuna mayuna kapalit itu kiblat. Mangga dihaturanan kanggo cek dipalih itu bener. Bapak Wali, Bapak Yanto. Dipalih dia Pak Yanto. Gandeng, kiri kanan. Hai, gandeng kiri kanan. Ayo naik. Kanggo saksi di pamaget sana Mang Bayi, Bapak Bayinya, Bapak Bayi kanggo ti istri, Mang Bayi mati istri, kanggo saksi di pamaget mangga dihaturanan lingi dina kursi anu parantos sasangikeun. Kanggo sementawis alhamdulillah calon pengantin istri atau sumi mangga cari. Iya acara kusimkuring bade الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Diansah Putu Rukmana nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula anu namina Seli Agustina Nur Rahmayani kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 11 gram dibayar kontan.
itu Bapak Nuna Minasi Alia Agustina Nuramayani kalayan nganggo mas kawin ku emas 11 gram dibayar kontan. Sah. Alhamdulillah. Wah, buat pengantin teteh. Sakinah mawadah warohmah kang teteh Sali mugia sing lancar sagalana we Amin amin ya robbal alamin. Ini bersama teteh saat. Iya tuh, iya bersama teteh Ega. Ya, hatunun teteh. Siap. Siap, hatunun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang bagi di jalan dibacakan kalimah di sultani Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan Alhamdulillah kami acara akan dikemas dengan saudara kebersamaan. Mudah-mudahan ieu panganten anu mangga diistilah si jantan kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah. Salajengna mangga biasa tinggi kadua panganten di pelaminan atas bisa dikeun engke di teraskeun Ibu Ramana, Ibu Ramana anu ngadasi acara salajengna nyaeta rumah engke wae sadesena acara ieu kita pasukan sok biasa ibu semoga langkahmu diiringi oleh mangga kanggo saterasna Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Ada nah alhamdulillah ini pakar seni juga ya. Aduh. Boleh mungkin sambil menunggu ya, ada sini dari produser kita masih kembang koleksi di sini. Iya. Yuk sambil menunggu. Atensi atuh mulai. Nah.
pengantin anyar